Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam sing asup surga. Ngajawab salam sing asup angin. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam sing panjang yuswana. Amin. Berkah rezekina. Amin. Lunas hutang. Amin. Pang tarikna ngajawab amin berarti eta teh gede. Sorak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Allahu a'lam bimuradihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinareng syukur mutlak kagungan Allah nu Maha Ghafur, anu mana berkat kudrat sinareng iradatna urang tiasa riung mungkulung bongkok maronyok sinareng patepang wajah dieu haflah mubarakah. Mudah-mudahan riung mungkulungna urang di ieu waktu, bongkok maronyokna urang dina ieu makom, sarta hempak perbayaksana urang dina ieu saah sing janten sababiah kana lungsurna barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teh hilap salawat miwah salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam Nabi akhir zaman nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana diutus janten rahmat ka sadaya alam. Teh hilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'atna, malah mandar dug-dugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyontok kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepretan syafaat min yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dipika hormat para guru, para alim ulama, para ajengan. Nu kusim kuring dipika hormat ketua majelis taklim Al Ikhwan. Leres Bu? Oke, nu kusim kuring dipika hormat aparatur pemerintahan. Kusim kuring dipika hormat tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pamudi, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sata acana sim kuring nyuhunkeun dihapunten ibu ngaosna di dia sok panjang sok pondok. Sok dugi kata Bu sabaraha? Tapi ka subuh. Alhamdulillah, berarti orang dia mah ahli ngawadul. Ahli ngawadul. Mending panjang tengarti, mending pondok ngarti. Nah, sepakat. Singkat, jelas, padat, balik mawa.
Ibu bapak nu sim kuring dipika hormat, sim kuring dipasihan judul nate membangun generasi emas tanpa cemas. Kalarasan orang teh sambil memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Orang terehkeun punya da ngawas mah nu penting mah naon sim kuring jauh-jauh ti Garut ka dieu teh ngarah balik mawa amal. Parah ya orang dieu. Sim kuring mah teu butuh amplop ibu, tapi butuh doa. Kakara tos loba doa bakal loba dukungan. Geus loba dukungan bakal loba dulur. Tah sekali deui ngara bener. Geus loba dulur bakal loba duit. Amin ya Allah ya robbal alamin. Membangun generasi emas tanpa cemas. Ibu-ibu gaduh murang kali? Aya nu teu gaduh murang kali? Aya. Berarti murang kali anak putra-putri teh kurang disyukuri. Sabab teu sakabeh orang tua, teu sakabeh kolot dipasihan amanah, dipasihan kepercayaan nu ngaranna putra. Makana teu saeutik nu ngadopsi, teu saeutik nu naon nyanak di panti asuhan, malahan hayang naon hayang gaduh murang kali. Tak urang anu gaduh mah kudu dimanfaatkeun, kudu dijadikeun murang kali urang teh generasi emas. Dalam kurung jadi murang kali anu soleh sinareng solehah. Cara ngarah murang kali jantan murang kali anu soleh atau napi solehah syaratna ayat 3 saberiji cenah Bu? Ayat 3. Nu kahiji saha idola budak urang. Nu kadua kolotna kudu soleh jeung solehah ti heula. Nu katilu kudu dibere pendidikan anu maksimal. Nu kahiji urang tanya saha idola murang kali urang. Ku kolotna ku ibu bapana budak sok diwauhkeun ka saha? Ka Upin Ipin? Ka Power Ranger misalkan? Cing kira-kira murang kali urang saha idolana? Ronaldo. Berarti bapana tukang main? Padahal tukang macu. Samemeh nanya ke budakna nanya heula ke kolotna. Ibu jeung bapak idolana saha? Ibu idolana saha gaduh idola? Hah? Anya Geraldine? Artis. Gaduh idola teu? Saha? Saha ibu? Nabi Muhammad sallallahu masya Allah. Di antara sakiolobana kursi ibu nu ngajawab idolana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nulaina ka mana? Nulaina ka mana? Ta pantesan budakna teu ngajadikeun Kangjeng Nabi Muhammad idola sabab inung bapana oge teu wawuh jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana nu kahiji idolana saha? Idola ngarah budak urang jadi budak anu soleh jeung solehah teh idolakeun ka murang kali urang teh idola teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi putra Abdullah. Nabi jawab atuh Bu. Jawab Nabiullah Muhammad. Ulangi. Nabi putra Abdullah. Nabiullah Muhammad. Nabi kekasih Allah. Nabiullah Muhammad. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad. Maula ya sholli
abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kenalkeun kamurang kalih urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cinta ka Kangjeng Nabi, bukti cintana kunaon? Cinta ka Kangjeng Nabi, bukti cintana kunaon? Salah saina seueur maca, siap maca sholawat, moal tunduh, moal capek, moal mahanan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sadayana sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun nadi Mekah wengi Senin tahun gajah. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabiul awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Madal nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan
kabeh pada karuksakan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi nuka hiji lamun murang kali urang hoyong janten murang kali anu soleh sinareng solehah, jadikeun Kangjeng Nabi Muhammad sebagai idola. Kenalkeun ka murang kali urang melalui tarikh, melalui sejarah, melalui sirah nabawiyah, kumaha karakter Kangjeng Nabi, kumaha sifat-sifat Kangjeng Nabi, ngarah naon, ngarah murang kali urang jadi murang kali anu soleh sinareng solehah. Eta anu ka hiji. Nuka dua ngarah murang kali urang jadi murang kali anu soleh sinareng solehah. Nuka dua syarat teh indung bapana kudu soleh jeung soleh ti heula. Moal menang budak soleh, moal boga budak soleh, lamun kolotna salah, lamun kolotna encan soleh, makana lamun hayang boga budak soleh kolotna heura kudu soleh. Titah budak sholat ke masjid, titah budak ngaji ke madrasah, ari indung bapana parbut remote hareupeun TV. Magrib teh jang jigra berjamaah ke magrib, neng gerang ngaji ke madrasah, indung bapana kalah di imah lalajo TV. Indungna hayang sinetron, bapana hayang lalajo bola. Aya nu kitu. Aya, hampir tiap lembur, tiap kampung aya. Jadi ukur nitah ka budak teh, ukur mere contoh ka budak teh, tapi henteu jadi contoh. Urang salaku orang tua, salaku kolot, salaku sepuh kudu bisa ngabedakeun mana mere contoh jeung mana jadi contoh. Mere contoh masa leutik Bu. Budak di SD diajar nulis angka hiji papageran paling loba 2 jajar. Sabab ukur nyon toa. Ibu begitu ukur nitah ka budak teh. Ngaji, salat, sakola ukur nitah, tapi henteu jadi contoh. Pinter budak ayeuna mah dibalikeun. Ah keur naon salat ka masjid ge, ah keur naon ngaji ka madrasah ge, da mamah jeung bapa ge lalajo TV. Ujang jeung neng ge miluan we lalajo TV. Maka magrib teh ngumpul setan di imah. Lalajo TV. Jadi moal meunang keturunan soleh, lamun urang salaku kolotna encan soleh. Makana urang diajar babarengan, urang salaku orang tua kudu soleh ti heula. Teu cukup mere contoh, tapi kudu jadi contoh. Dauhan Allah dina Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 20 hiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata sungguh geus bukti, geus aya dina diri Rasulullah teh suri tauladan anu sae. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad mah dina dirina teh aya suri tauladan anu sae, aya akhlak anu sae, aya adab anu sae, aya tingkah laku anu sae, anu jadi pedoman anu wajib ku urang diikuti, dicontoh. Makana Kangjeng Nabi Muhammad mah lain saukur mere contoh ka murang kalihna, ka para sahabatna, ka para non keluargana, teu cukup mere contoh, tapi jadi contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak oge sami. Nitah ka budak berjamaah ini jeung bapana ka masjid. Nitah budak ngaji ka madrasah tuturkeun. Bisi ka mana budak ayeuna mah bebejar ngaji padahal ka mana? Perlu diawasi. Ngarah urang gaduh murang kalih anu soleh sinareng soleh. Jadi kudu soleh ti heula nu janten orang tuana. Sabab aya istilah buah jatuh tidak jauh dari pohon. Bapana ajengan budak nage ajengan. Bapana bangsat budak nage aya bapana ajengan budakna bangsat aya bapana bangsat budakna ajengan eta mah jauh sabab buahna teh dibawa ku kalong. Itu bisi aya
naon naha cenah bapana soleh ai budakna salah ta eta mah buahna jauh sabab dibawa ku tah. Jadi urang salah ku orang tua kudu jadi contoh lain saukur mere contoh. Mana nu kudu dicontohan teh nya sifat wajib di nabi we nu opat. Terang sadayana sifat wajib di nabi aya saberiji opat. Nu kahiji sidlik hartosna benar. Nu kadua amanah hartosna jujur terpercaya. Nu katilu tabligh hartosna nyampaikeun. Nu kaopat patona hartosna pinter cerdas. Tah opat we eta terapkeun di diri urang jeung ka murang kali urang insyaallah murang kali urang bakal jadi murang kali anu nu kahiji terapkeun sifat sidik bener. Ulah diajar wadul. Da emang geus dicontohan atuh ku inungna. Disingsieunnan ku inungna nurun we ka budak, ka budakna sautak setik gede bohong. Dek jadi jalma bener kumaha sabab geus dicekok, geus dilatih, geus dibere contoh ti leutik gede bohong. Rek teu ngaku gede apal. Baras Bu. Cing ibu-ibu lamun naon nyeusehan dina lancingan caroge teh aya artos wawartos teu ka caroge nah henteu milik cenah padahal poho teh salaki teh komo keur maueuh deui geus diajar henteu ban nyam ka budakna ge kitu nurutan engke teh budak geus gede teh uniko naon cenah Bu uniko teh usaha nipu ripuh pokokna mah sakali ngabohong bakal terus ditutupan ku kabohongan selanjutnya. Makana urang usahakeun saelit-saelit tanamkeun dina diri urang jeung urang kali urang teh sifat siddiq bener heula. Nu kadua amanah hartosna jujur terpercaya lain saukur pamimpin. Nu kudu amanah teh bapak-bapak oge pamimpin salaki oge pamimpin di rumah tangga. Bapak-bapak teh salaki teh imam kepala rumah tangga ngagaduhan amanah ngagaduhan tanggung jawab makana kudu jujur kudu terpercaya. Kumaha cara jujur terpercaya na salaki kudu bisa ngajaga ka pamajikan. Jagalah istri jangan kau sakiti sedihnya istri tangisnya bidadari. Jagalah istri jangan kau sakiti sedihnya istri marahnya bidadari. Kalau istri lagi senang hati bapak jadi tenang, anak-anak gembira riang walaupun hutang segudang. Tapi kalau istri marah hati bapak jadi resah, anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah. Tak eta kewajiban salaki teh ngajaga ka pamajikan. Pamajikan ge ibu sami ngagaduhan amanah kudu ngurus salaki jeung anak. Makana penting pamajikan oge ngajaga ka salaki. Jagalah suami jangan kau sakiti, ridhonya suami ridhonya ilahi. Jagalah suami jangan kau sakiti, marahnya suami murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing ibu-ibu ulah rungsing, gerabuka petang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus malendung. Wios nyandung ibu. Baik cenah bapak ari wani mah. Nah, jadi dua sifat amanah kudu jujur terpercaya. Insya Allah lamun kolotna geus bisa amanah budakna bakal amanah. Nu katilu tabligh nyampaikeun cenah jang arwal cenah da ibu mah lain mubaligh lain ustazah lain guru ngaji teu bisa nyampaikeun naon we nu ibu boga ilmu sampaikeun ka budak. Naon pangalaman hirup anu perlu budak nyaho sampaikeun. Sabab urang teh perlu silih wasiatan dina jalan kasobaran jeung perlu silih wasiatan dina jalan bener. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Makana penting tabligh teh balighu anni walau ayat. Saur Kangjeng Nabi sampaikeun walaupun saayat ti kami. Jadi ibu-ibu gaduh ilmu sahurup
ajarkeun ka budak sabab eta teh kewajiban kolot kanu jadi murang kalih. Insyaallah lamun indung bapana tukang tabligh nyampaikeun bebeneran nyampaikeun nasihat anu alus budakna bakal jadi budak anu soleh sinareng soleha. Eta anu katilu. Nu kaopat tanamkeun sifat patona cerdas. Kacerdasan murang kalih teh benten-benten ibu. Jadi tetiasa sadayana murang kalih diukur kecerdasanana ku nilai matematika, ku nilai fisika, ku nilai kimia. Misalkan pedah nilai matematikana 80, ya teh budak pinter bidang matematika. Tapi belum tentu olahragana. Kadang nu pinter matematikana mengbalna teu bisa. Gaweulna jeung awewe main backlas. Aya nu kitu. Aya simkuring gaduh rencangan. Pinter tapi kurang naon gaweulna jeung pamegat deui. Tapi pinter matematikana olahragana tersep. Aya budak teh olahragana voli sagala bisa. Mengbal jago. Olahraga kabeh bisa. Nilai matematikana hancur 40, 30. Tah, kumaha urang salaku orang tua ulah maksakeun pedah nilai matematikana 30 budak titah kursus matematika ari budak boga kecerdasan boga potensi dina olahraga teu dijurungkeun. Sok tadi aya nyebutkeun idolana Ronaldo kira-kira pinter teu matematikana? Belum tentu, tapi kulantaran boga sampean anu sae cokorna alus ngajong bola jadi pemain termahal, pemain hebat, buktina duit triliunan bisa. Eleh nu jago matematika ge leres teu. Jadi di dia penting orang tua nyaho kana potensi kecerdasan kepinteran murang kalihna. Murang kalihna pinter matematika, jujurkeun matematika. Pinter olahraga, jujurkeun nu penting dina dirina geus katanem iman jeung takwa. Tah jadi tanamkeun sifat patona cerdas. Makana aya cerdas naon spiritual, cerdas keagamaan, aya cerdas intelektual, pengetahuan, aya cerdas emosional, emosina geus dewasa bisa ngatur mana waktuna ambak, mana waktuna sabar, mana waktuna minta duit, mana waktuna ulah minta duit geus apal. Berarti eta budak teh boga kecerdasan emosional. Insyaallah ibu bapak lamun opat sifat nu wajib di nabi eta diterapkeun ka diri urang jeung urang kalih urang, insyaallah urang sadayana bakal janten manusia anu soleh sinareng soleha. Amin ya Allah ya robbal alamin. Eta anu ka-2. Nu katilu ngarah gaduh murang kalih anu soleh sinareng soleha teh kudu dipastikan pendidikan anu maksimal. Kumaha pendidikan anu maksimal teh? Lamun pendidikan formal ayeuna mah ti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tambah S1, S2, S3 profesor. Eta pendidikan formal. Nu gaduh biaya, boga kesempatan kudu budak mengenyam pendidikan formal. Sabab ulah jadi naon ulah jadi manusia anu sok ngadikotomikeun ilmu. Naon dikotomi teh ngamisah-misah ngabeda-beda ilmu. Eta mah pinter teh ilmu umum, ilmu agamana mah bodoh ulah. Sabab ilmu umum ge eta teh ilmu ti agama keneh. Jadi ilmu mah teu aya bedana. Rek ilmu formal, pendidikan formal, rek pendidikan non formal, duanana bisa mah ku urang kudu dipelajari. Makanya penting di dia. Selain pendidikan formal, urang oge kudu make pendidikan non formal. Lamun ti kelas 1 nepi ka kelas 6 biasana masuk aya madrasah di lemburna masing-masing. Tah di SMP mah ibu bapak pasantrenkeun murang kalih teh. Aya di dieu murang kalih nu pasantren. Seueur. Alhamdulillah. Sabab pasantren mah beda sareng sakola. Pendidikanana 24 jam. Sakola komun pasantrenna aya pendidikan formal sakola mah double. Langkung sae jadi formalna belajar, non formalna ilmu agamana belajar. Selain eta ilmu kahirupanana oge diajar nyeuseum sorangan, diajar masak sorangan, sagala sorangan, rek boga masalah susah senang sorangan, diajarkeun teh di pasantren. Sim kuring ge masantren
matakna bisa ngomong kieu kumaha hayang betahna budak di pasantren gogodana teh oba pisan. Makana bersyukur untung orang tuana anu murang kalihna betah di pasantren. Sabab sebenarnya mah budak teh lain betah teuing Bu, tapi butuh da saha atuh nu betah delmur batur, saha nu betah sare ngampar babarengan, saha nu betah dahar saayana, saha nu betah dahar naon kadang mun mandi teh ngantri, kadang caina saat komo ayeuna usri mahalodo, saha nu betah teu aya. Tapi kulantaran butuh hayang boga investasi engke bisa ngangkat harkat derajat nu janten orang tua. Makana penting pasantren jeung sakola. Sabab yakinlah ku ibu-ibu mah sakumaha aya di bumi ge moal full 24 jam. Komo orang tuana anu sibuk kerja teu kakontrol murang kalih teh. Oke, hartana kacumponan, kahayangna kacumponan, tapi rasa kasih sayangna, perhatianana kadang-kadang kurang. Geus sekalian mending ka pasantrenkeun ngarah ibu bapak jongjon neangan napakah, neangan jang bekalna, neangan jang biayana ngarah jongjon. Insya Allah moal gagal budak lamun di pasantren. Tapi pilih pasantrena anu bener. Sabab simkuring baheula mah kur nyarios teh Bu mun di panggung aya nu ngeuleum teh pasantrenkeun budak kur sakitu. Ayeuna mah kudu ditambahan teangan pasantrena anu bener. Sabab rek diakui rek henteu aya pasantren lain pasantrena sebenarnya salama tapi orang di dalamna. Makanya orang kudu hati-hati, kudu benar-benar dina milih lembaga pendidikan, teu bisa asal-asalan. Sabab kadang masa depan budak teh aya we nu ancur di lembaga pendidikan. Sabab orang teu naon teu hati-hati dina milih pasantrena, dina milih sakolana. Tah maka ayeuna mah simkuring ditambahan nyariosna pasantrenkeun pasantrena anu bener. Ibu tos terang pimpinanana saha, kiaina saha, nu ngajarna saha. Naon misalkeun outputna hasil pasantren ieu na kumaha, kudu terang minimal nepi ka kitu. Makana perlu teu bisa asal-asalan. Sabab kaduhung mah teu aya nu ti payun Bu. Leres aya kaduhung nu ti payun, aya nutun domba. Tah pinter nutun domba sabab ditubruk kaduhung dihareup cenah kitu. Tah jadi sama meh urang kaduhung sebelum menyesal urang perhatikeun lembaga pendidikanana. Tah nu katilu ngarah murang kalih urang jantan murang kalih anu soleh solehah pasihan pendidikan anu maksimal. Insyaallah lamun urang benar-benar pikeun ngadidik budak aya wae hartana rek kumaha wae carana pasti dipermudah ku Allah. Kadang mimiti masantren kolotna teh susah nangan harta jang bekalna teh, tapi begitu naon 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun seterusna kadang-kadang teka rasa aya we jang bekal budak teh. Tah mudah-mudahan khususna di dieu murang kalihna anu masantren jeung sakola misalkeun sing janten murang kalih anu soleh sinareng soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah eta Bu syarat ngarah urang ngagaduhan generasi emas tanpa cemas. Moal cemas ibu-ibu teh di pasantren. Tapi sok aya di kolotna nu ogoan. Budak geus betah di pasar cenah kumaha daharna manya daharna jeung kurupuk nya kena atuh kurupuk ya Bu nu penting wareg so aya nu ogohan kolotna nasib kuring apal nasib kuring ngalaman jadi ketua kobong di asrama jadi kokolot ngurus puluhan budak kelas 1 kelas 2 ngalaman rewelna ogohanana ngalaman makana apal nu bebeja ka kolotna uniko teh aya Bu bebeja gering pugu mah hayang bali kolotna di sarwana ogoan cenah da teu tega hiji-hijina budak teh nyeun deui atuh ai kuriji mah jadi ulah sarwana ulah cengengkeun kajeun keneh papisah di dunya engke babarengan di surga daripada ayeuna babarengan terus tapi di naon di akhirat nyelakakeun naudzubillahi min dzalik. Jadi syaratna eta we tilu nu kahiji kenalkeun jantenkeun Kangjeng Nabi Muhammad sebagai idola. Nu kadua kolotna kudu soleh ti heula. Nu katilu pasihan murang kali teh pendidikan anu maksimal. Insyaallah lamun eta nu tilu
parantos dijalankeun ku ibu sadayana murang kalihna bakal janten murang kalih anu soleh sinareng amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta sataacana simkuringkeun nyuhunkeun pidoana kangge pun guru kersana Bapak Dr. Kiai Haji Jujun Junaidi MAG pimpinan Pondok Pesantren Al Johari Garut. Ta anjeunna teh tos 2 kali kena stroke. Makana aya nama tos teu nampi uleman. Ta mudah-mudahan pun guru sing enggal sehat sabihara-sabihari deui dicabut panyawatna gentos ku kasehatan. Ala hadiniyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap Bu. Pada deui. Cenah tadi imam sieun bubar abi telat ka dieu teh. Sabab teu kuat lila cenah ibu-ibu di dieu mah bener teu? Tuh rame mah bubar. Sabab Bu di majelis taklim di pangaosan mah setan teh bebeakan. Nyerang kana panon. Geus mulai kerdep. Komo di juru mah kieu. Makana ulah di juru. Nyerang kana bujur. Getak gitak siganu ambeyan. Pokona mah sagala diserang ku setan teh. Sabab di majelis taklim. Leras Bu. Sok nonton TV mah anteng, coba usik-usikan teu loba ngeluh. Sabab atoheun cenah moal diganggu nu aja TV mah. Ku pengajian diganggu. Kitu tah. Makana diserang. Taliti mata ceuli jeung hati diserang ku setan. Cenah teh lila teuing cenah ceramah teh. Biasana geus 7:30 geus bubar. Kitu biasana tah. Tah jadi naon urang kudu sigah naon lauk dina cai betah di pengajian teh. Ulah manuk dina kurung. Sabetah-betahna ge manuk dina kurung mun dibukakeun mah kabur. Tah mudah-mudahan ieu simkuring mah dasarna mah lain ngaos mah Bu. Silaturahmi ka dieu. Ngahibur ibu-ibu da sami moal non simkuring di ulam ge simkuring mah kitu ka jamaah teh ieu mah ngahibur. Sabab yakin loba penat ibu-ibu teh. Loba kabingung. Loba kasusah. Buktina ibu-ibu teh loba hulang-hulang hutang. Hoyong lunas hutang Ibu. Hoyong bayar. Hoyong teu dibayarnya mah lunas. Loba hulang-hulang katinggal. Makanakeun sakali-kali mah pengajian teh ajang hiburan. Sabab ceramah teh kudu ngandung unsur rekreatif. Aya edukatif pendidikanana, aya informatif informasina, oga aya rekreatif hiburan. Nah, dalam dibawa ngaji serius mah bubar tah. Ajengan anu ngajina serius jarang laku Bu. Jarang laku sabab teu diminati ku pasar. Teu diminati ku jamaah. Tah simkuring mah ieu mah nya sekedarna we kahibur syukur henteu asa piraku. Sabab kakara di dieu simkuring kakara nepi langsung naik. Teu nyenghap-nyenghap acan. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan simkuring saja silaturahmi ka Ibu.